Bahagia ya alam dunia, bahagia ya alam pewenangan, bahagia ya alam panah, bahagia ya alam nu pinuh ku kapalsuan, bahagia ya alam nu rembei ku kemunafikan, bahagia ya utun, bahagia ya inji, bahagia ya manusia, bahagia ya di alam pangumbara. Eje tempat nu tekung si kasawang kusakumna manusia samemehna. Tempat nu tekung si dipentak ku manusia sakumna samemehna. Tapi ieu mangrupa dharma pikeun sakumna manusia nu hirup. Ieu mangrupa jalan nu kudu disorang ku sakumna manusia anu brasna ka alam kalanggang. Teu bisa dipungpang, teu bisa disinglar, sakabehna geus jadi takdir nu natra tina diri. Sakumaha janji nu geus disatujuan dina alam samemehna. Sakabeh kajadian nu tumiba geus kungsi ditembongkeun, geus kungsi saluyuan harita. Jodona, patina, bajana, cilakana, jalan kahirupanana. Ngan pedah kehalangan kulelang sepoho. Manusia karinga jalanana, hamo bisa mumpang, hamo bisa mungkir, hamo bisa nyumput tina papasten. Wanci mustari, mangsana geus datang, bahagia di alam pangumbaran. Allah, di mana iya? Tempatna nahaon nari iya? Ayaku hem ngebandungan tempat palampahan iya. Lempang ti subuh keneh sakabeh jalan nu kaliwatan kabehanana nuju ka tempat-tempat nu hara-haraeun. Asa can kungsi kasabah, aneh deh. Ek mentas walungan caina kieu, pabaruntah jeung bau deh. Ngerang leuweung tinu jalma-jalma marake pakaian gindi didasi numpak mobil jeung motor untuk garaya KGB kasukat kota tinu kebangunan alagreng tapi anu eusina teh sato kungkul bagong jeung ting surudug deui nyet oge kot ngagarantung nu haya calangap mamangsa satu sejeuna jeung sajaban aneh. Geus wanci hanet poyan. Tapi naon kita huruf tong kapangi keneh. Tapi ke. Ari kuring keur naon kitu make jeung nyebut can kapangi sagala. Asa teu puguh naon nu keur diteangan oge. Mending keneh reureuh heula di dieu. Nyalse ilak keneh ka magrib ge.
Nah, aku setting jurig. Nah, aku duk cara nanti. Aduh. Duh, leuwas. Sabar, Mang, sabar. Sabar 70. Des kucara kitu, kucara kieu anger teka panggil lebah mana tungtungna. Kadon bagi pajejet. Pindah atuh tempat, Mang. Ulah di dinya wae. Geus pindah tempat leuwih ti 10 kali dewek teh. Nah kudu ka mana deui? Ke. Ari maneh saha? Ae, tepangkeun atuh Mang kuring utun. Oh, aing Amar, reka mana maneh Jang? Kuring reka gawir maghrib, Mang. Dupi ieu amang mereka mana nya? Heueuh sarua aing ge. Amang di mana kitu? Ari maneh ti mana? Ari amang kuring nanya, kalah Malik nanya. Geus biasa tuh, nanya dijawab ke pertanyaan mah. Hehehe, nya hampura Mang poho. Udah aing. Kapanan dia subuh teh? Indit barang diri tuh. Hehehe, nya hampura Mang poho kuring. Tapi kela. Asa amang mah tadi teh indit ti heula, tapi nah habat nepi ka dieu heulaan kuring anu indit pandeuri. Pan aing mah sumpang simpang sateh. Ye pan mah bener tambang diunggal tempat anggar teh bener bae. Ya sabar atuh Mang, sabar. Ulah bari hauk wae Mang. Nah, habat menikot angkaribung kitu babawaan teh. Pan aing mah ti ditu mula kudu kieu. Nah, habat maneh kumaha ni cerita kitu ka aing. Mang, sakabeh jalma geus dibere pancen sewang-sewangan. Sakabeh jalma geus dibere sifat sewang-sewangan. Asana teh amang teh kudu ambek upama kuring nanya jiga kitu. Maneh mah ngeunah bisa nyarita kitu lantaran narima pancen nu hampang, lempang kepat, bisa lumampah bari hees di perjalanan. Teu adil. Aing pamenta kuring Mang, nilai kahayang kuring gitu. Sakabeh nangis diatur. Upama kuring bisa menta, kahayang kuring mah cicing di ditu. Teu kudu ngubara deui tadi ya. Alah, budak setepak oge bisa nyarita kitu mah. Oh, cobaan maneh. Anu jadi aing tah karasa kumaha haripuna teu pancin gawe. Hirup manusia teh dharma wawayangan dalang nu ngatur sagalana. Nu mere pancen jeung nu mere kahirupan, nu ngabogaan kuring jeung nu ngabogaan amang, heg anu ngabogaan hirup kuring jeung amang, urang hamo bisa tukeran tempat. Da sakali deui ieu ten kahayang urang. Upama urang ngarasa ripuh, pancen anu geus diragrageun dibalikeun deui ka nu merena. Nu kalah nyupataan hirup sorangan para sula pake tah akal jeung budi anu aya dina akal diri sangkan hate caang teu poe. Khotbah Dewek can butuh ku khotbah maneh. Can butuh. teu butuh. Naon atuh nu dibutuhkeun ku amang ayeuna? Keajaiban, sangkan ieu tambang dadak skala bener deui. Ngimpi usaha Mang, usaha teu aya hesena keur kidalang nedunan kahayang amang. Pinaon atuh usaha manusia? Upama sagala kahayang dadak sakala kacumponan, nanaonan atuh kidalang nyieun lalakon ngareka carita. Takdir Mang, takdir. Upama ieu takdir, ngeunah teung ditakdirkeun jadi maneh. Hirup senang, lempang kepat, nyalse teu kabeungberat rubabawaan. Ari meunang bayaran upama geus nepi, sarua rugi dewek. Ngeunah ehe teu ngeunah eon. Pan cikeneh geus dibejakeun ku kuring. Upama amang teu sanggup perjalanan eta pancen balikeun deui ka nu merena, tanggakeun deui ka nu kagungan beres. Muhun atuh Om. Ups, ayah maksud teh. Nineung ka ayah teh. Nineung ku kumisna. Upami tos adek. Wih, mantak muringkak sakawe bulu-bulu nu aya dina awak. Kumaha? Pasti eta mah. Kamu princess mah nu penting aya cicis. Urusan beres. Samikeun sareng nu atos-atos atuh ayah. Mohon sih, dadah ayah. Ayah batur, tapi kan baik, kan anu penting mah buat coba baik. Geningan anu butuhan kana pagawean princess teh. Teu nu ngora, teu nu kolot, nu boga pamajikan, anu duda, sumawona anu jomblo mah. Aduh, punten, manawi teh teu aya jalmi. Ari ieu sareng ieu jalmi sanes. Hampurannya
Atuda princes mah biasana pendak sarang anu ginding, gagah, kasep, perlente, high class sakali deui. Hapunten janten reuas kalepasan hilaf. Kumaha cek mana nu kieu? Ah, nya kitu akal jeung budina teu dipake sarua jiga amang. Heup. Keheula. Princes jadi lieur. Ari aranjeun keur ngaromong kenaon. Geus lila mana kikituan? Kikituan. Ih, si Amang mah menitong mall sing lantip atuh bahasana, sing malapah gedang nyaritana, kakara oge panggih. Geus ngajak kikituan. Jurig sia, saha nu ngajak kikituan? Cikeneh naon kikituan Dewek mah nanya, maneh geus lila kikituan? Tah, Maksudnya jadi awe lieur. Princes mah lain awe lieur, Princes mah awe cager normal. Ari cikeneh naon? Nelepon ayah asal aya duit urusan beres. Naon ngaranna kitu mun lain ungkluk lacur mah? Sangeunah namanya nyebut ungkluk lacur ka aing. Ari geus naon atuh nu kitu? Memang aing ungkluk, tapi aing mah ngan saukur ngungklukeun awak lantaran butuh. Teu jiga maneh jeung batur-batur maneh ngalacurkeun jabatan lantaran kasarakahan. Ngalacurkeun waktu lantaran nuturkeun nafsu. Loba tuh di ditu jelema-jelema anu ngalacurkeun hirupna. Hirup dina kasarakahan, kamunafikan, katakaburan, kaegoisan hayang bener sorangan. Teu malire batur susah nu penting sorangan senang. Hop. Atos neng, atos sabar. Tah mang, cek kuring oge naon. Ati-ati dina meunteun batur. Lantaran anu dianggap bener ku urang, cantang tuh bener cek batur. Tadi oge pan amang boga alasan sorangan, sarua manehna oge boga alasan sorangan. Bener jeung salahna lain urusan urang, keun da aya nu ngaturna. Bener kalebah dieu jalana aki. Naha mani asa bala jeung renjul kieu jalan teh. Jauh kene kitu. Bener nih, da kitu atuh ari jalan nu bener mah bala jeung renjul. Upama teu sabar jeung kuat mah loba jalma nu eleh. Antukna nyiar jalan nu salah sok sanajan caang jeung leucir, tapi da anggar nepi mah bakal heulaan jalan nu ieu nih. Sing sabar, sing ikhlas, kapanan ieu aki mawa cempor nu baris nyaangan jajalaneun. Cempor sagede kitu ngan ukur bisa nyaangan saurangeun wungkul. Padahal mah cikene teh ulah ngajingjing cempor ki. Nah, naon atuh nu kudu dijingjing nini? Patromak atuh. Tak eta nu mantak kami nyaakan nini teh. Nini sayang, harita loba awewe nu leuwih geulis, leuwih seksi ti nini. Tapi kabehanana teu aya nu bisa ngelekeun kasolehan nini. Kami mah keukeuh milih nini. Lantaran nini bener-bener bisa jadi batur dina pangumbaraan ieu. Tara ngarasula, tara loba nungtu. Sokomo namblang perintah kami mah. Dina kaayaan kieu oge. Aki sing ingat kana umur marayu teh mani teu euleum-euleum. Nini mah ngan saukur narima kana kadar ngajalankeun pancen ti kidalang. Sanajan aki geus rempo oge geuning aki teh pantes dituturkeun. Bisa nyaangan jalaneun nini, ngageuingkeun nini di mana salah nincak, oge nungtung nini kana jalan anu bener. Aduh, eta si sayang. Ngarayu meureun nya, ngara teu ditinggalkeun ku kami nya. Hehehe. Hapunten aki, nini. Bujul buneng. Aeh. Hehehe. Panyana teh teu aya jalmi lian di dieu teh. Eueuh
Gening loba jalma Aki. Dasar Aki nini 7 mulut. Gablog cedok, ngukur kakujur, akuan gitu patut. Hengera pisan, eta deui. Kawas nu geblek. Tengah poe menterang-mentring, mamawa cempor. Alukan mah gara getol ibadah, geus bautan heuh. Hehe, punten kisila. Hampura dina ngambah sagara rumah tangga aya kalana ocon. Heureuy jeung geget kalintang butuhna. Keur magehan rasa percaya jeung papada pasanganana. Sangkan salaki teu kapincut ku awewe sejen. Sangkan pamajikan teu kairut ku pangirut talaki lian. Jeung deui urusan ibadah lain urusan nu kolot wungkul. Dalah kisila sakabeh oge kudu ibadah. Ulah nungguan geus kolot karek ibadah. Hehehe, caangna beurang ngan ukur caang ragana wungkul. Caangna cempor, najan ngetet tepi kawasa keur nyaangan batin anu poekeun. Rek beurang, rek peuting, batin mah tetep kudu dicaangan. Kisilah lantaran hakikat nama jajalaneun teh poek karungkupan ku nafsu. Kahade ulangan saukur maca raga wungkul, geurasok maca batin sakali-kali mah. Mang, cek kuring oge naon ulah gancang ngahukum batur saacan apal masalahna. Gerakan dalikeun eta amarah bisi jadi mamalak keur diri sorangan. Nyai, geulis, kunaon dia bendut bae. Ih, sabar nih, sabar. Moal, cinta Aki moal gagarewakeun ku ieu wanoja. Moal, love you so much ini. Hehehe. Aki mangan saukur hayang nelek wungkul. Hayang nyaho kunaon ieu wanoja aja bendut bae. Timburu princess mah. Bojot bone. Timburu kasaha nu geulis teh. Aki, saha eta wanoja teh saha? Nah, betimburu ka Aki. Saha Aki? Keheula nini. Sabar, lawak kang hukuman kitu. Cicing heula, urang talek heula nah betimburu ka Aki. Geulis, nah betimburu ka Aki. Saha coba sok anu teu timburu ka Aki. Geus kolot masih keneh bisa romantis. Nya kasih nini. Boro-boro. Sekalina aya nu sayang-sayangan romantis. Pedah weh aya kahayangna geus kacumponan kahayangna mah ningalkeun. Jaheuh atuh da maneh mah ungkluk. Haha, dasar ungkluk. Mamang, Hehehe, gitu nya. Tahan ini, karena ku nini sayang. Gitu cenah. Terangkanlah, terangkanlah. Nyai geulis di alam pangumbaraan. Sakabeh jalma geus meunang pancen sewang-sewangan. Sakabeh nu kerandapan ku urang eta mangupakeun proses. Moal aya kejadian anu ujug-ujug, moal aya jalma nu ujug-ujug, sakabehna ngalewatan proses. Sok lakonan eta prosesna, tapi ulah poho barengan ku nyiar ilmuna. Sangkan urang narima eta proses ku kaikhlasan jeung karidoan. Gunakeun akal jeung budi nu aya dina diri. Lantaran eta baris nungtungan manusia papanggih jeung ilmuna. Upama geus manggih ilmuna gancang robah. Ulah tuluy bae cicing di dina. Hijrah cenah ceuk barudak ayeuna mah. Geus khotbah deui bae. dasar adat lakurungku iga. Hehehe, amarah. Nafsu amarah. Kade kisila. Nafsu amarah baris ngunculkeun manusia kana kahancuran. Omat gerak kendalikeun eta nafsu amarah. Ulah diantep. Kapanan kodratna manusia nu bisa ngabedakeun jeung makhluk sejenna teh. Nafsu kumaha cara ngadalikeunana? Akal eta nu bisa ngadalikeun nafsu amarah. Ulah diluli-luli kisila. Gerak kadalikeun ulah nungguan nafsu amarah wasaan diri. Nafsu teh pan kudrat. Nah, kudu dileungitkeun sagala. Kendalikeun
lain dilengitkan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah. Kandalikeun tah nafsu amarah nu aya dina diri. Naon bae eta hartina? Tanyakeun we ka ditu ka ustad. Aki mah jalma bodoh bisi nyalahan. Jeung deui aki mah lain bageanana ngajelaskeun nu kitu. Aki geus hayu ulah lila teuing di dieu. Panon poe geus lingsir ngulon. Jaba lalampahan jauh keneh deui. Ayo atuh bisila. Aki mah rek indit pumapah deui. Ayo nih. Mangga Aki, Nini, wilujeng angkat. Mugia salamet kanu dituju. Keweh kuring mah pandeuri. Dangke oge bakal kasusulah hehehe. Jika ditu kade ulah lumpat ki sing karunya ka sinini. Nuhun kisila. Kadenya ulah jarang jon teuing. Bisi poho kana pancen. Tuh, panon poe geus lingsir ngulon. Tereh magrib. Aki, Princess ngiring jeung akinya. Ulah bisa jadi fitnah. Sok teu laweh ka ditu. Dan nyai mah jag-jag keneh. Lenyepaneun, bacaeun, ulah jonjon teuing. Tanghi, tanghi, tanghi. Oi tanghi. Gerah harudang ulah jonjon teuing. Itu panon poe geus lingsir ngulon. Gerah taranghi batin. Kamarana atuh bardak tehnya. Asa teu katembong jolna. Neangan saha nih. Di Bandungan kita tadi juga nunggu lijah mana. Baru da kamarana Aki. Geus wanci sareupna can baralik keneh. Hehehe. Kan bae andep nih. Da geus darewasa. Geus bisa ngajaga dirina sewang-sewangan. Geus bisa milih mana nu alus keur dirina, mana nu goreng keur dirina. Nu penting mah orang geus mere jalan. Utun, Inji, gera baralik geus sareupna. Ulah jonjon teuing arulin teh. Hiap bager, gera ngarampi, gera beberesi. Ulah lila teuing diantep kosong ieu saung reod. Gera ngarampi Utun, Inji. Kamarana atuh ku jauh-jauh teuing arulin teh. Kurang jero nih. Moal kadengeun. Utun, Inji, gera baralik. Ulah jonjon teuing arulin teh. Hiap bager, gera ngarampi, gera beberesi, geus sareupna. Ulah lila teuing diantep kosong ieu saung reod. Gera ngarampi Utun, Inji. Tah. Geus karaga nini. Kanacan karasa sakali deui geuran nini. Kumaha kitu Aki? Pangiap teh ulangan saukur nepi karagana. Tapi kudu nepi karasana. Geura sok pecakan sakali deui. Utun, Inji, ku jauh-jauh teuing arulin teh. Gera baralik geus sareupna. Ulah jonjon teuing arulin teh. Hiap bager, gera ngarampi, gera beberesi. Ulah lila teuing diantep kosong ieu saung reod. Gera ngarampi Utun, Inji. Tah geuning. Hehehe. Ari karasa mah geuning daratang.
Heup ulah rarecet bae. Sok gera dariuk heula. Heueuh kitu. Ke urang tatan heulanya. Asa jiga aya nu kurang geuning. Hampurani, uing berat kebabawaan jadi rada lilani. Ulu harak keur naon barang bawa sakitu lobana. Cantang tuh kapake lebar mubajir. Nah teu meunang ni. Lain teu meunang bager, ulah sarakah. Sakamampu urang we barang bawa mah. Bisi cilaka ku babawaan sorangan. Heuh aing ngah. Geus sok diuk heula di dinya. Ulu eta sibaran. Mawa naon eta teh? Ieu ni tah ieu ngaranna Sendal Gaya ni barudak di kota mah kabeh resepeun kana Sendal Gaya. Tah kieu rupana ni. Hehehe, baran ulah sok tuturuti. Manfaat keur batur cantang tu manfaat keur urang. Jadi teu meunang nih. Hirup mah ulah panas baranan. Batur boga nu kitu, hayang boga nu kitu. Manfaat keur batur cantang tu manfaat keur urang. Nini uing pantas teh make baju nu kieu. Gusti nu agung aura, bajuna nahaon eta? Ieu teh baju gaul Nini, di ditu mah keur ngatren papake nu kieu teh, meuni pararantes teh ni. Ih, ulah sok tuturuti. Pantes keur batur, cantang tu pantes keur urang. Jeung deui papakeana nahaon eta mani sagala katembong handap nyingsat luhur pungsat. Aurat kamana mendi kudu ditutupan bager aurat teh. Hahaha, ari batu mah make baju kitu da memang pantes. Beungeutna geulis, kulitna bodas ngalempereng. Ieuna kieu, ari maneh nyaker goreng patut hideung deui. Hahaha, disebut eblek. Hahaha. Manggeus yeuh. Ulah ngomongkeun batur, pamali. Lain ngomongkeun da memang kanyataan. Kenyataan. Tapi anggar ulah tagmol teuing bisi batur nyieun hate. Cukup di jero hate sorangan we, ulah diwar-war ka batur. Yeuh kieu cenah. Nguar-nguar ka gorengan batur sorangan teh. Dari ibarat ngadahar daging bangke. Hihi, ari mut mah nah anjeun mah geuning teu angkaribung babawaan jiga nu lian. Kunaon? Aki, kali 2000 babawaan, kaberat-berat, da sagala oge ngan ungkur cangkangna. Kuring mah mawaso teh saripatina nu hampang dibabawa. Ari ti ditu mah sarua kuring oge ridu ku babawaan. Tapi sabot di jalan kuring papangih jeung batur anu leuwih ngabutuhkeun nya dibikeun we. Nu antukna kuring ngan mawa saripatina hungkul. Hade pamadegan teh. Ngan kade kudu dibarengan ku kaikhlasan tawakalan karidoa jeung rasa syukur. Nah eta saripati bisa manfaat keur diri sorangan kitu deui keur batur sangkan jadi mutmainah jeung omat. Ulah sok dibeja-beja ka batur ari nyeun kahadean. Geus Aki, ulah diajak ngobrol wae. Sina ngarampih beberesih. Sina geura arasup ka saung reon. Sok utun. Inji geura ngarampih ka ditu. Utun, Inji geura ngarampih geura beberesih. Karunya itu saung reon geus lila kosong. Teu aya nu ngengonan.
Da maraneh jaronjon teuing arulin. Goblok sih ya, dasar jahil, mentak nala tuh jalan teh kadi tuh, dalam kakek jalan teh. Korea mah jauh mending ka dieu. Atuh aing talangan lewat. Maneh nu ngahalangan jalan dewek, pantat tadi oge dewek nu dihareup. Maneh nu nyorobot jalan dewek, nyingkah sia. Goblok sih ya, sia nu nyingkah jurig. Maneh Sia. Aduh, jahil kani. Mentong parasea atuh. Da si eta na tuh da salah. Sia nu salah jurig. Menggeus, heuh, mentok sok parebut bebeneran. Bari can karuhan, ulah sok hayang bener sorangan. Babari pisan nyalahkeun batur sing akur jahil, kani sing heman. Haneuten deui aki saung reod teh. Aki, Nini, geus aya di dieu geuning. Ai. Geuning karek jo. Di mana heula Nyai? Nah, bet kapelaan ku Aki. Ah, nya eta teh ya atuh Aki, loba sumpang simpang, meh unggal parapatan di ampiran. Nu matak, ulah loba teuing sumpang simpang atuh. Kudu fokus ari megawe hiji pagawean teh. Ngaratere anggus. Muhun Aki, kaduhung Princes oge. Geus lain waktuna keur kaduhung Nyai. Geus elat. Tuh, geus rek magrib. Duh, kumaha atuh ieu teh? Can sasayagaan deui. Tanghi, euy Tanghi. Ari hidup karena naonan Sujang. Nini, keur ngaronda nih. Ngingetan batur sangkan ulah tali berat teuing. Hehehe. Sujang. Hayo we ngingetan batur. Ari hidup kumaha? Naha, kumaha kitu nih? Hirup meakeun waktu keur ngingetan batur. Tapi anjeun poho kana diri sorangan. Saestuna non rupa hal anu diucapkeun ka batur kuduna mah keur ngageuingkeun diri sorangan. Lain keur batur wungkul. Ngelmu ajug nu kitu teh ujang. Heueuh nya. Kakarak nyadar kuring ki. Geus lain waktuna ujang. Geus magrib. Sakedeung deui. Aduh, kumaha atuh? Jabah kuring can bebersih deui. Eta kisila masih kene ngagugulung nu kitu. Kumaha dewek we atuh Ki? Ulah sok geurehan ada jadi jelema teh. Hirup-hirup deweknya kumaha dewek? Hirup kisila. Sagala rupa nu dipigawe ku kisila bakal balik deui ka kisila. Amal kisila keur kisila. Pohon kitu deui dosa kisila keur kisila. Kudu dipertanggungjawabkeun sorangan. Geus siap pertanggungjawabkeunana. Boro-boro Ki, acan bisa dibenahan keneh puguh ieu tambangna oge. Geus kaliwat waktuna oge kisila. Kutan. Ai. Kunaon ieu jalma teh ngadongkah ting jarongkeng di dieu. Utun, Inji, gerabaralik geus rek magrib. Ulah jaronjon teuing arulin teh. Hiap bager gerah ngarampi. Gerah bebersih. Ulah lila teuing diantep kosong ieu saung reon.
Aki, Nini, hayo geus wancina mulang. Ai. Mulang ka mana deui? Mulang ka sisi gawir magrib nuju ka lember singkur Banjar Karang Pamindangan Nagari Tunjung Sampurna. Heueuh. Siap Nini Aki. Siap teh siapnya kudu siap. Dages kitu kuduna. Manusia mah moal salilana hirup di alam pangumbaraan. Mun wancinana geus datang, nya kudu mulang. Utun, Inji, gera balik geus magrib, ulah jonjon teuing arulin teh. Hiap bager, gera ngarampi, gera beberesih, ulah lila teuing diantep kosong ieu saung reod. Gera ngarampi Utun, Inji. Kurang jero Nini. Cingka rasa ulah ukur karaga. Utun, Inji, gera baralik geus magrib, ulah jonjon teuing arulin teh. Hiap bager, gera ngarampi, gera beberesih, ulah lila teuing diantep kosong ieu saung reod. Gera ngarampi Utun, Inji. Kumaha geus karasa? Sakali deui geura. Utun, Inji, gera baralik geus magrib, ulah jonjon teuing hirup. Hiap bager, gera ngarampi, gera ngaberesihkeun diri, ulah lila teuing diantep kosong eta raga. Gera ngarampih batin. Allahu Akbar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin